Lamun gableg adat pundungan rumasaan ulah sok nyonyo HP mending nyoo kalkulator diajar-ajar ngitung atuh sia supaya pinter bener teu kaladageun murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah sakirana masih keneh saling suka pada suka baralikan deui we teu kudu loba drama bagong baladageun sok aya paribasa awewe mah kudu pinter dangdang sampe ku salaki diselingkuhan dengekeun tong boroning urang yeuh anu ciga buntelan bekok ieu anu ciga muning depan sekelas artis ge nu sakitu cantik nu sakitu mulus nu sakitu glowing eueuh tapak-tapak perang ieu dina bitisna ge anger we tempo salakina riwayatna resep selingkuh mah ieu diselingkuhan sabarana diselingkuh mah panyakit kecuali eureuna teh lamun hirup sangsara terus jeung aduh bener teu baladageun tong sok sundar sindir gableg sungut ngomong aya kawani datang eueuh kawani aja dong baladageun keur nyindirnya pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran baladageun lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan baladageun aing ge nyaho buah buruk mah bakal ragrag tapi lamun sakirana ngabauan ka aing ka keluarga aing lamun teu dituar tangkalna ku aing dirabut jeung akar-akarna tapi ieu lain soal tangkal baladageun dengekeun ari sia besti lamun lalaki dina eusi otakna ngan saukur mikirkeun eusi BH jeung eusi cangcut moal baleng mau diajak mikirkeun tentang masa depan mah ieu moal nyambung baladageun dengekeun ari sia besti ari hirup lamun hayang sehat batin jeung pikiran ku sia teh boga pikiran teh ulah loba dipake mikiran batur sia mah batur balanja jadi pikiran batur loba duit sia mah hate panasan hirup mah ulah dipake mikiran batur lamun hayang sehat batin jeung pikiran sakitu we ti aing mah besti baladageun montong sumuhun dawuh hirup mah sakirana maneh ditincak dihina jeung direndahkeun tembongkeun tah jati diri sorangan bener teu baladageun maneh deui giliran teu gableg duit datang giliran senang mah ngaleungit jiga jurig gigi ka ditu we ka tukang deuk nahaon bari oge ka dieu tempo keur susah mah ceurik-ceurik minjem duit tempo ku aing ditagih muririt ngaleungit teh sidik mah ciga setan dengekeun besti geus teu usum ilmu padi pake mah ilmu bagong sakirana aya nu ngahalangan suluduk maju terus pantang mundur lah baladageun aing mah teu sudi boga salaki kaset ai sakirana mumul usaha mah yang percuma gableg salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah baladageun maneh boga dukun aing mah kun payakun maneh make dedemit ku aing dipake jarur langit aing mah jelemana tetegaan tapi bukan berarti aing teu bisa baladageun ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolotek kalah kahayok we nyakek botol urang teu peuting di tempo teh nyakek botol tuh tempo mah budak leweh kepawengan hayang jajan pamajikan rasikoaneun lain ieu mah soloyong ka dieu kos gangsing we mui batur mah hayang lieur teh ubaran ieu mah kalahkan siar unggal poe emang lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon baladageun beuteung wayah kitu nih tara bisa diajak kompromi ngajak ngaredok aing mah kateung si menur sugane kere ajak keur ngarariung urang ngaredok rerenca bari ajak si menur boga warung geuningan teu ngariung
meung di dieu. Hayu atuh urang ge sarua ribet teu yang bersih. Wow. Nur, aya di imah. Kamana nya nu warung teh di sora-sorana acan. Aon, Cek? Hedok urang geus mawe ye makan telurna. Ngajarang yuk. Heuh, hayu atuh. Beneran urang ge sarua peribeuteun atuh urang ge kota sangu. Ye urang geus moal sangu, baik naon nu ngaredokna. Teu inget ka salaki, ngaredok leunceut teh lain kabeukina kana. Ceu, apa kabeukina asa karedok leuncat teh lamun urang ngomong paribasana kieu. Bu, bikinin karedok leuncat dong aya biar siap-siap tah sok kitu ieu biasana mah. Ye, kumaha atuh ayeuna rasana lawan salaki? Ya atuh ceu ari eueuh mah nya eueuh nu ngaganjel we. Atuh ai buru atuh ini kalaka ngalalobrol lapar kan urang teh. Jangan. Eta tong loba teuing ya. Nah, tong loba teuing naon kitu? Tong loba teuing sia yang boga penyakit darah tinggi. Tong loba teuing. Darah tinggi. Dengan urang jika letik ieu ayeuna geus kolot kieu ngadaharan uyah teu darah tinggi. Normal we alhamdulillah sager. Si Imas mah darahna oge turun naik terus. Ya, pantes sih Mas mah teu turun-turun darahna oge. Batur meuli baju Asia panas, batur meuli motor teu bisa molor, batur meuli kulkas Asia hatena panas. Pantes deuk naik oge darahna ieu da panasan si eta mah. Ih, ece, sidik si Imas teh api gering ripu udah mung dibayar bak emong. Kumaha ari kitu? Nah, cek aing ge tanggung renteng deui. Ayo we teh ngalomukeun si Imas, iraha teu deuk bentep. Kan ari sia Besti. Teu kudu pusing. Yang harapan jelema anu sarulit mah. Tempo mican banget, mican deui banget. Tempo buat banget deui. Lamun aya honang datang. Lamun teu diajak montong milu. Kudu ribet. Yang harapan karitu patutna ieu. Yes. Di mana-mana ge bales deui. Sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang. Bener teu? Baladageun. Dengekeun Besti. Di lemur aing mah selain boga ilmu buat baeut teu pararuguh, sok aya ilmu deui anu nuding tanpa bukti. Jeung nginjem tara daek kulangkeun deui. Bener teu? Baladageun. Montong sok ngaku jago, ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Bagong